Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bapa dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 5 semester 2. Materi ayeuna nyaeta maca sajak anu judulna lembur kuring. Pek hidup regepkeun. Nutu acan subscribe mangga subscribe heula atuh nuhun milu jeung nyang seni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna anu kahiji maca bedas sajak kalawan lafal wirahma jeung lentongna anu merenah. Anu kaduana nyaritakeun isi sajak. Anu katilu ngajelaskeun harti sajak. Naon ari sajak teh? Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran atanapi puisi. Eusina ngebrehkeun pangalaman batin panyajak jeung teu pati kauger ku patokan-patokan. Sangkan urang paham kana eusi sajak bisa ku cara nitenan unsur-unsurna. Aya sababaraha rupa unsur sajak di antarana wae anu kahiji jejer atawa tema nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca. Tema dina sajak rupa-rupa aya tema keagamaan, tema kemanusiaan, kapahlawanan, perjuangan jeung saterusna. Unsur anu kadua nyaeta nada jeung suasana. Nyaeta sikep panyajak kanu maca. Anu hartina nyaeta sikep panyajak kanu maca tina sikep panyajak ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa kunu maca. Unsur anu katilu nyaeta rasa. Rasa nyaeta hal-hal anu ngajiwaan eusi sajak. Rasa dina sajak bisa kapanggih sabada dibaca. Naha dibacana teu gumantung kanu maca, bisa dirasakeun ku nu maca. Unsur anu kaopat nyaeta amanat. Amanat nyaeta mangrupa pesen panyajak kanu karasa kanu maca sajak. Tapi najan kitu amanat dina hiji sajak ditangtakeunana teu gumantung nu maca. Hartina nu maca dibere kabebasan pikeun nangtukeun amanat dina hiji sajak. Pek ku hidup ditenan sajak dihandap ieu. Sajak dihandap ieu eusina ngeunaan miara lingkungan urang. Lembur kuring karya Gilang. Endah pisan lembur kuring di sawang ti kaanggangan piru paul pagunungan kasimutan ku halimun pasawahan upluk aplak patani keur barang pelak saban poe ngucur kesang engke panen bakal seneng manuk-manuk ngahariring dina tangkal dadap cangkring dedeh teuing nungguan pare karoneng waas pisan lembur kuring tempat endah mantak tingtrim alam paparin pangeran kudu diriksa di jaring. Kamus alit atanapi kosakata bahasa Sunda. Dedeh hartina kasihan, dijaring hartina dipelihara atawa dilindungi, diriksa artina dipelihara, halimun hartina kabut, paparin hartina pemberian, pelak artinya tanam,
Tingtrim hartina damai, upluk aplak hartina luas, waas hartina teringat kenangan. Pancen pikeun maham sajak di luhur pek ku hideep jawab pananya ieu dihandap. Anu kahiji perkara naon anu dicaritakeun dina sajak lembur kuring. Anu kadua sabaraha pada atawa bait sajak lembur kuring. Anu katilu kumaha kaayaan lembur kuring upama di sawang ti kaanggangan. Anu kaopat kumaha kaayaan pasawahanana. Anu kalima kernaon patanikna. Anu kagenep kumaha kaayaan patanikna upama keur barang pelak. Anu katujuh bakal kumaha cenah patanikna upama keur digawe di sawah. Anu kadalapan kumaha kaayaan manuk-manukna. Anu kasalapan paparin ti saha jeung kudu dikumahakeun eta lembur kuring teh. Anu kasapuluh kudu dikumahakeun lembur kuring teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya manfaatna, hapunten bilih aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.